Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji sareng syukur hayu sasarengan urang sadaya ngahaturkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumargi dina ieu waktos urang sadaya dipasihan kasehatan lahir sareng batin. Teu hilap sholawat sinareng salam hayu urang sadaya ngahaturkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka kaluargana sareng ka urang sadayana. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika reueus. Dinten ieu alhamdulillah urang tiasa kempel, tiasa patepung lawung sareng patepang rarai dina raraga mieling poe kamardekaan. Urang peryogi kauninga yen di zaman baheula teh seueur pisan pangorbanan para pejuang dina ngabela kemerdekaan bangsa negara Indonesia. Mata kukituna urang salaku warga negara generasi penerus bangsa sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan. Carana nyaeta diajar sing getol jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikan kahirupan bangsa Indonesia anu leuwih maju. Tapi sabenerna seueur keneh perkara anu tiasa dilakukeun ku urang sadaya. Salaku generasi muda dina raraga mieling poe kamardekaan. Contohna ngajauhkeun diri dina pangaruh narkoba, jauhkeun diri dina pergaulan bebas, tawuran anu matak ngabahayakeun kana nyawa. Jeung sajabana anu mawa pangaruh buruk keur urang sadaya. Hayu urang sami-sami ngalakukeun perkara anu hade atau aya mangpaat keur diri urang. Misalna ngaronjatkeun prestasi maca buku nu mangfaat keur urang, diajar sing daria jeung soson-soson di sakola jeung sajabana. Rupina mung sakitu biantara ti sim kuring, hapunten saumpamana dina biantara ieu aya cariosan anu kirang merenah dina mana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.